Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui mitra. Kumaha? Daramang sadayana. Mugia mitra aya dina Ginanjar kawilujengan sararehat. Alhamdulillah Mang oge majeng kasehat. Doa anak ti palawargi mitra dangu nu cinta kana acara dongeng ngadoakeun Mang supados sehat deui jag-jag deui. Alhamdulillah ayeuna teh majeng ka sae mitra. Mohon doakeun nya mitra dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka ngan sanajan kitu Ki Kedi acan daek ngalawan sabab manehna hayang nyabar-nyabar maneh pikeun nemongkeun yen dirina teh henteu boga kasalahan naon-naon. Leresnya mitra upami teu lepat dugi ka dinya kumaha terasna mangga urang sami-sami lajengkeun deui wae. Sok kabarayun sadayana. Naon teh Sumaji? Waduh sugan sia mah nya hanya ti cai ujug-ujug ngaronjangan aing. Moal mah sia teh ka sarumahan ku dedemit leuwih euy. Ceuk Ki Kedi bari unur-unuran. Yaksa oge geus hanyat ka darat. Bari empas-empes hampir beakeun hapas. Manehna ngarasa heran. Kunaon bet ujug-ujug ninggalkeun manehna. Terus pindah jadi masean jalma saliwat. Yaksa teh heraneun ngan basa Sumaji ngagelutan batur hatena mah atoh we nu aya. Malah cegereun teu hate yaksa. Keun sia sugan we si Sumaji teh eleh atawa kojor ku eta jalma anu busekel. Ceuk hate yaksa ngarep-ngarep Sumaji teh eleh. Sumaji eling sia bawa-bawanya kasupan dedemit leuwih sia. Naon ieu teh? Ceuk Ki Kedi anger gawena teh unur-unuran bari cungcat-cingcet mengparkeun teungeulan Sumaji. Di sisi sedong yaksa gogorowokan ngengklokan. Bener cenah Kisila. Si Sumaji teh anyar kasupan dedemit. Tingali cenah palona bureau buncilik jeung sorotna beureum. Geula deuleu cenah huntuna kakarot keur buta hejo. Arek ngarekeb nya manehna teh karaksukan setan. Podaran we jeung raga badagna Kisila tuman podaran. Ceuk yaksa mitra mapanas Ki Kedi supaya daek ngalawan Sumaji. Baru kasupan dedemitnya waingan atuh siga do gelo. Ceuk Ki Kedi bari seuseurean ayeuna mah. Aing mah teu sing kasurupan teu sing gelo sia. Tapi awas ya, nyawa sia geus aya dina tungtung umur. Kedi, ulah sambat gani aya. Hudang uyah bayar uyah, hudang nyawa bayar nyawa. Sia geus mateni jeung ngarurujit pamajikan aing nyatana sitar sia. Ayeuna giliran aing anu males pati maehan sia. Ceuk Sumaji bari nyebrut narajang deui. Mitra kaum dangu Sumaji nyebrut narajang deui. Ari geus ngadenge Sumaji nyarita kitu mah Ki Kedi teh kakara curing hak reuwas. Seurina oge ngadadak eureun malah beungeutna robah jadi pias. Ngan sanajan kitu Ki Kedi teh masih keneh nyobaan ngangles. Sia ulah padu bae ngacapluk. Cek saing maehan pamajikan sia.
anu maehan si Tarsi jeung anunya campah kahormatan nama Hawa Dewati si Jangjang Edan cek Ki Kedi nudingkeun ka batur cing lamunnya si Jangjang Edan anu boga dosa di mana sia nyahona nah sia Jangjang Edan anu ngahaja bibijak sia atau kumaha cek Sumaji nyelok sabot kitu Sumaji ngareret ka tebeh sejen tetela di eta tempat geus nyampak Nyi Rodia keur ngabandungan bari anyeu ceuleuh dina tongong kuda Sumaji ge ngaradak jadi pias sabab ieu perkara jadi kanyahoan ku Nyi Rodia padahal manehna geus mikir-mikir yen urusan sabenerna saha anu maehan Nyi Tarsi ulah kanyahoan supaya Nyi Rodia tetep ngarasa yen anu ngagadabah jeung maehan Nyi Tarsi teh nyatana sanaya tapi da ayeuna mah geus kagok asong jadi wayahna we Nyi Rodia teh jadi nyaho kana kajadian anu sabenerna ditanya ti mana Ki Kedi nyaho yen anu boga dosana sanaya gue manehna teh jadi harap eueup heueuh atunya ti mana nyahona da nya mustahil ari sanaya anu ngahaja bebeja mah pan aing harita aya di dinya ceuk Ki Kedi ngacapruk nya bener aya sababnya sia sorangan geus ngarurujit jeung maehan pamajikan aing mah deuleuh sia ceuk Sumaji har cek saha tangtu si Jangjang Edan anu mitna aing mah meureun nya omong Ki Kedi beuki pias we beungeutna teh lain ceuk badur sia tapi sia sorangan anu bebeja omong Sumaji tutunyuk kana irung Ki Kedi iraha aing nyarita kitu montong ngangles sia nah disangkana aing teu ngadengekeun paseana sia jeung si Jangjang Edan di wewengkon Pajampangan aing teh aya dina rungkun deukeuteun sia deuleu harita sia ngaku yen bener sia nu geus ngagadabah jeung maehan pamajikan aing ngan sia keukeuh moal deuk balaka sabab cenah batur mah geus katalanyur nuding si Jangjang Edan anu boga dosana ngaku sia cek Sumaji bari sabrut we narajang kurupa-rupa teungilan geus kapalang katohyan ku Sumaji mah ayeuna Ki Kedi teh teu bisa ngangles deui sadar yen nyawana kaancam atuh ayeuna mah Ki Kedi teh teu unur-unuran bae jika anu pura-pura sabar tapi sabalikna miheulaan Malik Narajang atuh henteu kungsi lila derbae galungan rebutan pati hiat aduh Sumaji ngarahu Sumaji kakeunaan ketengiran peureub Ki Kedi anu nya buleutnya gede meneran kana gadona Bangkyung kubrag pikeun sakedapan mah sirah Sumaji karasa lieur meungbeung aya lolongkrang Ki Kedi kuat nyebrut ka hareup sukuna diheumbatkeun dipake nalapung beungeut Sumaji hiup tapi Sumaji boga waktu jang ngadengdekeun sirahna kagigir atuh sepakan suku Ki Kedi teh ngabulasin ieu kasempetan dipake ku Sumaji pikeun ngagebug pingping Ki Kedi satakerna ayaw cukup giliran suku Sumaji anu najogan dada Ki Kedi mani nengel pisan awak Ki Kedi ngajol ka tukang gabru labuh nangkarak bengkang Sumaji bangun nu teu sabar hayang geura merenan Ki Kedi nu matak basa mireung Ki Kedi nangkarak bengkang teh
kuat dirontok ngan samemeh tepi Ki Kedi ngarawu keusik geus kitu diawurkeun kana beungeut Sumaji. Sumaji ngagoak sabab panonna kaasupan keusik manehna gigisik peulieun ngan sabot kitu Ki Kedi geus cangkat manten terus nyahcer Sumaji manitaya ras-rasan pisan. Beungeut Sumaji mani baleboran getih sabab dihabek ngagunakeun popongkol kai. Ari Yaksa mah di sisi teh ngadon susurakan we ngangsonan Ki Kedi supaya gewat meresan Sumaji. Ayo cenah gewat paehan tah si Sumaji teh euy paehan. Paciweuh sorangan. Yaksa susurakan bari ngeprokan malah make jeung nongengan sagala. Tapi ningali Sumaji ripuheun. Nyi Rodiah turun tina kuda bari ngarongkong batu. Mitra pulawar batu teh ditengorkeun nanggal pisan kana peureup Ki Kedi anu keur nyekelan popongkol. Popongkol kai teh ngaceleng hampir nengor kana beungeut Yaksa. Lamun teu nyingcet bari ngajumpalik mah tangtu bae beungeutna jamomom ku popongkol eta Yaksa teh. Sabot kitu Sumaji geus bisa beuntak. Mileungeuh Ki Kedi eperengkelan nyekelan leungeun anu ditengor ku Nyi Rodiah. Hate Sumaji katambahan sumanget. Aduh henteu andapara langsung narajang Ki Kedi ku serangan-serangan anu teu kurang-kurang gangasna. Malah ayeuna mah giliran Sumaji anu ngekeuweuk popongkol. Habak awak jeung beungeut Ki Kedi diteungeulan ku popongkol nepikeun ka gertihan. Tapi sakitu geus aduh-aduhan jeung ampun-ampunan Sumaji mah teu aya hampura. Beuki kadenge anu ampun-ampunan beuki talenges nganiayana teh. Nyi Rodiah ngabalieur basa popongkol kai teh nanggal pisan kana panon Ki Kedi nepi ka bocok. Geus kitu awak Ki Kedi dijejak satakerna nepikeun ka ngajol kana cai. Kujubar kerlep awak Ki Kedi kakerlepan ka jero sedong. Tapi manehna mah henteu walakaya pikeun oja. Berak klep teu mumbual deui. Yaksa mah mani hookeun mireungeuh Sumaji mateni Ki Kedi sakitu telengesna teh. Malah cek gerentos hate Yaksa keuteu sangka Sumaji teh jalma telenges pisan. Cek hate Yaksa teresep ku pola Sumaji. Pon kitu deui Nyi Rodiah saeutik oge teu sadar yen pasipatan kitu teh sabenerna mah aya bisa saha kaasup aya di maranehna duaan. Buktina geuning ari manehna keur boga kaceuceub mah hatena teh anger we kaimpungan sifat kejem. Ceuceub ka sanaya geus teu mireungeuh yen sanaya teh kungsi boga kahadean ka maranehna. Sabab anu kabireungeuh maka nyeri hate anu hayang dipulangkeun deui we. Buktina boh Yaksa boh Nyi Rodiah sababaraha kali mah kungsi hohoak arek mateni sanaya. Bedana teh meureun ukur saeutik. Aya anu diperakeun kawa Sumaji kakajeman teh tapi aya anu ukur seret jadi ancaman. Tapi boh diperakeun boh ukur jadi ancaman. Duanana oge anger
geus jadi wawakil hate anu kejem. Mitra kaum dangu tiluanana geus nulikeun di lalampahanana we nya teu karasa geus ngadeuketan wewengkon Cikalong. Ari Cikalong teh pernahna aya di kuloneun Cikao. Cikao teh hiji wewengkon kandagalan teh baheula mah ieu teh dayeuh anu rame ngan kadienakeun ramena Cikao jadi kalindih ku Purwakarta. Kiwari Cikao teh ukur jadi bagian tina wewengkon Purwakarta. Naon sababna Nyi Rodiah jeung dua baturna muru ka Cikalong? Sabenerna mah lain rek ka Cikalong. Cikalong mah ukur salah sahiji wewengkon anu rek diliwatan. Sabab tujuan anu sabenerna mah arek muru Tatar Wetan. Naon sababna deui make arek muru ka Tatar Wetan? Sabab maranehna duaan teh geus katalatahan ku guruna nyaeta Ki Kartadita. Yen manehna teh kudu muru Tatar Wetan. Pantesna Ki Kartadita oge boga beja anu sarua jeung Ki Ragapati. Yen Kanjeng Haji Prawatasari katut para pembantuna anu deukeut arek serah bongkokan ka Mataram. Ki Kartadita oge sapamadegan jeung Ki Ragapati nyaeta hayang terus deukeut jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Kawas anu kungsi kanyawan ku sanaya bareto. Kapan Ki Kartadita teh kungsi tepung jeung hiji aki-aki anu kadieunakeun mah tetela eta aki-aki leutik anu awakna rangkebong jeung rada bengkung teh taya lian iwati Kanjeng Haji Prawatasari anu katelahna Eyang Jampang. Lamun sanaya nyaho kana riwayatna mah manehna harita moal ngarasane naon pangna Ki Kartadita deukeut jeung Eyang Jampang. Eyang Jampang teh kapan puseur kagiatanana di wewengkon Cianjur. Ari Ki Kartadita kapan ngakuna turunan Cianjur. Ki Kartadita mah malah hohoak nyebutkeun anu leuwih hak dina nyekel dayeuh padaleman pamoyanan. Mitra catatan kapungkur mah nyaeta antara 1670-an dayeuh anu pangramena di wewengkon Cianjur teh nyaeta pamoyanan. Wewengkon Cianjur sejenna mah masih kene tiiseun, malah masih kene jemet ku pileuweungan. Ceuk Ki Kartadita harita dalem Wiratanu dua mah henteu boga hak nyicingan pamoyanan. Sabab karuhuna lain asli urang Cianjur. Sabab kawas ceuk sajarah disebutkeun yen wewengkon Cianjur mimiti dieusian jalma teh nyaeta ku sabubuhan anu dipingpin ku Ki Jaya Sasana anu jolna ti Sagara Herang. Pernahna aya di wewengkon Purwakarta ayeuna. Ku sabab dianggap pamimpin rakyat, Ki Jaya Sasana ku rakyat anu dipingpinna teh
dibenum jadi dalam nelahna dalam Wiratanu hiji kiwari anu jadi dalam di padaleman pemoyanan teh nyaeta Kanjeng Dalem Wiratanu II putrana Kanjeng Dalem Wiratanu hiji Ki Kartadita teh ayeuna mah jadi amek ku itu ku ieu geus puguhing amek alatan ngarasa yen pemoyanan teh hak manehna ari ka amek anu kadua nyaeta satu tas Kanjeng Dalem Wiratanu II anu jadi dalemna teh ladang dibenum ku kumpeni Ceki Kartadita hal ieu ukur netelakeun yen Dalem Wiratanu II teh henteu boga hojah dina mertahankeun ajen diri tina kungkungan penjajah. Tah ku ayana kakeheul saperti kitu Ki Kartadita teh gabung jeung pasukan Siluman Haji Prawatasari ngan kadienakeun Ki Kartadita milih bajuang sosoranganan bae sabab tadina manehna ngarasa teu satuju kana kawijaksanaan Kanjeng Haji Prawatasari. Ki Kartadita anu pinuh kurasa sumanget tapi barangasan jeung sakapeung somborono teh teu satuju mun Kanjeng Haji Prawatasari ngeureunkeun perjuangan atuh kusabab kitu manehna kolu misahkeun maneh bae. Ari ayeuna Ki Kartadita teh caritana mah keur babalik pikir nyaeta saenggeus ngadenge Kanjeng Haji Prawatasari arek serah bongkokan ka kumpeni ngaliwatan Mataram. Sigana ku Ki Kartadita kahartieun naon pangna Kanjeng Haji sejak serah bongkokan. Beh ditu basa Kanjeng Haji mimpin langsung perjuangan tur kumpeni ngarasa taak ngayonanana pihak kumpeni teh nyieun siasat licik kusabab pasukan Siluman Haji Prawatasari gangas bae nya kumpeni teh nyokot akal sejen kusabab hese nyangkala Kanjeng Haji kumpeni teh nyokot siasat ku jalan ngarah-ngarah kasalamatan rahayat bae buktina sakumna rakyat Jampang dikerid peuti diboyong ka Batavia bari saja jalan rahaya teh disiksa dianiaya tina 1.300 urang Jampang anu anyog ka Batavia mah ukur raratusan nu sejena palastra di tengah jalan kitu ceuk catetan sajarah. Mireungeuh kitu Kanjeng Haji ngeureunkeun perjuanganana malah minangka gantina anjeunna ngadeun milih serah bongkokan. Tadina mah Ki Kartadita teh amek kacida ngadenge Kanjeng Haji ngadon serah bongkokan teh ngan kadieunakeun manehna jadi mikir sejen eta teh saprakarasa yen wuri-wuri Kanjeng Haji nyebutkeun arek serah bongkokan perjuangan rahayat beuki meuweuh aya di mana-mana. Ucapan Kanjeng Haji anu nyebutkeun arek serah bongkokan teh liri ibarat tangara yen rahayat kudu beuki ngagedurkeun sumanget perjuanganana.
sanajan ukur samar-samar tapi Ki Kartadita siga anu boga pamanggih yen bisa jadi serah bongkokanana Kanjeng Haji Prawatasari teh ukur taktik perjuangan. Kanjeng Haji nyieun pangorbanan dirina malarna sejen bisa laluasa nyieun perjuangan samakta. Ceuk dugaan Ki Kartadita harita lamun perjuangan ngalawan penjajah teh dipimpin ku Kanjeng Haji Wungkul, perhatian kumpeni dina ngadetkeun perjuangan teh ukur dipusirkeun ka Kanjeng Haji. Kusabab Kanjeng Haji kantos nyarios perjuangan teh keur ngabela rahayat atuh pamustunganana nya rahayat pisan anu didedetkeun ku kumpeni teh. Ayeuna perjuangan teh geus teu dipimpin ku hiji inohong bae kana tangtu kumpeni oge baris bariekeun sabab mun mah orai ayeuna mah huruna oge loba pisan. Itu cek hate Ki Kartadita ngarasa yen eta teh taktik Kanjeng Haji. Ki Kartadita oge mimiti ajrih deui ka Kanjeng Haji teh manehna geus ngajak murid-muridna pikeun muru tatar wetan. Cag mitra urang tuna heula nya. Ayeuna urang caturkeun heula Nyi Rodiah. Wangsul deui nyaritakeun Nyi Rodiah Jang Ruhul di Cingised. Urang ngised heula nya, urang ngised heula ieu. Ka Jang Ruhul di Cingised. Nyarioskeun heula Nyi Rodiah. Urang caturkeun Nyi Rodiah mitra. Nyi Rodiah masih keneh nyongklang dina kuda anu leumpangna anca. Panon poe geus lingsir ngulon jeung cahayana hibar beureum di langit. Boh Sumaji boh yaksa henteu loba omong. Ngiclik tukangeunana sakapeung leumpangna kapaksa rada gancang. Mun leumpang kuda teh rada gancang atawa sakapeung ngaraneg eureun. Mun kuda anu dituturkeunana runag-raneg. Boh yaksa boh Sumaji sanyana tegarna hate sabab tita tadi Nyi Rodiah henteu daek cacarita. Malah masa kitu kaayaan geus sore Nyi Rodiah teh henteu nyarita hayang reureuh. Kudana teh terus we sina nyongklang anca sanggeus kaayaan sareupna. Kakara Nyi Rodiah ngirimkeun kudana. Jerut manehna turun geus kitu diuk ngalungsar dina hanapeun Kiara. Rodiah bisi Nyai ngarasa lapar. Keun kami anu arek ikhtiar neangan dahareun. Ceuk yaksa siga anu karunyaeun mirengeh Nyi Rodiah bangun anu lungse. Kami we atuh nya neangan dahareun mah nah hayang deui duagan keun urang ngalah lah. Sumaji ge pipilueun nawarkeun jasana biasa hayang kaanggo. Boh yaksa boh Sumaji geus saged nangtung arek init neangan dahareun. Megas atuh mentong parebut bae. Ku salah saurang cik ka itu. Ku sia we yaksa. Ceuk Nyi Rodiah rada jengkel mireungeuh paripolah duanana anu teu boleh saengan hayang kapuji ku manehna. Yaksa kabireungeuh pasemona bengras. Dume ukur manehna anu dipercaya neangan dahareun
ngan kakara oge salengkah manehna geus ngalieu ka Sumaji. Sumaji, awas jaga Nyi Rodiah, jeung montong newo-newo deui. Ceuk Yaksa ngadelekan ka Sumaji. Ari anu didelekan mah ngadon seuri siga anu nyengseurikeun dumeh dititah init neangan dahareun. Yaksa init kukurubutan kana rungkun bala neangan satu leuweung anu sakirana bisa diala dagingna. Atuh Sumaji masa balikna ngarasa tumanina sabab bisa paduduaan jeung Nyi Rodiah. Rodiah, kunaon Nyai tita tadi teh bangun anu ngungun wae. Ceuk Sumaji mimiti ngajak cacarita. Nyi Rodiah mah henteu nemalan. Kajaba ukur ngahulang we Nyi Rodiah mah bangun anu jalarauh paninengan. Rodiah, kami mah asa tegarna hari mireung Nyai hulang-hulang wae teh. Omong Sumaji deui. Nyi Rodiah anger we cicing. Mun kongang mah kami teh hayang ngagumirakeun hate Nyai. Lamun kagumira Nyai bisa cumpon kumaehan kami masuk kalilah Rodiah. Kami mah ridho palastra asa Nyai we ngarasa bagja. Ceuk Sumaji deui solana ngahalas pikawatireun. Sangeus ngadenge Sumaji nyarita kitu, Nyi Rodiah mimiti ngareret. Malah tekung silila geuwat cengkat nyampeurkeun. Sumaji ngabelnyeh. Dumeh Nyi Rodiah mimiti daek ngadeuketan manehna. Tapi tekuhan teu atuh ari geus deukeut Nyi Rodiah teh ujug-ujug nampilingan kaprot. Pipi Sumaji kenca katuhu dikaprot sakali sewang. Sumaji ngagoak bari ngajol ka tukang. Geus kitu awakna jungkel jumpalik balas kulieur jeung peureus dikaprot kenca katuhu teh. Rongya, ya, ngabubungu ngambingan, Rongya. Ceuk Sumaji ngomongna ngarada krero, da bibirna semu bengo. Di omongan kitu Nyi Rodiah mah anggur ejegeler bari tutunyuk nulak cangkeng. Angkoh cek sia bakal ridho sukalilah. Mun ku aing dipaehan. Ayeuna sia boro-boro kadaek di podaran. Dalah kakaro ditampiling oge sia geus adu glajer Sumaji. Ceuk Nyi Rodiah anger tutunyuk bangun anu cuain pisan. Bungu he aing ridho. Bungu asana. Aduh. Ya. Nah, ayo. Sumaji masih keneh rero cacaritana. Nu balik sia nya capek teh. Aing mah teu ngarti deuleu. Emang Nyi Rodiah balik gaplok nampilingan pipi Sumaji deui. Pikeun kadua kalina Sumaji geus gogoakan deui bae ngan ayeuna mah carehamna jadi bener deui. Atuh najan cungar cengir ge ari nyarita nama jadi bentes deui. Rodiah tadi mah aduh ukur silih be. Aing nyarita gitu teh cek cehagna asa Nyai bisa gumira. Aing senang mun kudu dipaehan ge ukur silih deuleu. Eta teh ku hayangna nemongkeun ka Nya jeung ku hayangna aya pangorbanan keur Nyai. Tapi nah atuh ari Nyai jadi salah tampak. Ceuk Sumaji. Aing mah teu salah tampak sia. Sabab kagumiraan aing mah bisa cumpon mun aing nampilingan sia deuleu. Ceuk Nyi Rodiah masih keneh ejegeler jeung sukuna teteh nyerang. Nah mah kitu. Sabab sia geus musingkeun aing.
sia geus ngulinkeun hate aing. Temal Nyi Rodia. Tapi bisa-bisa aing ngulinkeun hati sia. Aing mah dari mika cinta jeung mika deuleuh ka Nyai teh. Mun kongang mah hayang hirup mah hiji, hayang nepikeun ka pakotrek ideuk diperlukan tanu beureum. Temal Sumaji. Ngadenge omongan sarupa kitu. Nyi Rodia geus nyerentang deui wae. Tur leungeun katuhuna ngaheumbat arek nyahcar deui pipi Sumaji. Ayeuna mah Sumaji teh teu cicing bae tapi ngalawan. Ku jalan nakis leungeun Nyi Rodia plak plak plak. Keheul alatan leungeunna ditakis atuh Nyi Rodia teh beuki ningkatkeun seranganana. Ayeuna mah sapasang sukuna oge mimiti ojah. Mun teu nejeh nya najong ka hareup. Rodia, eureun Rodia. Nyai mah bet anu asih dipulang sengit. Aing mah nyarita kitu teh bakal tinggunya ka Nyai. Nah ayeuna bet kieu jadina. Ceuk Sumaji bari cungcat-cingcet ka ditu ka dieu. Rodia, lain Nyai teh nya ka aing mun teh nya mah piraku tadi beurang Nyai make melaan aing waktu tarung jeung si Kedi. Rodia. Sumaji dijumpalikan sababaraha kali. Sabab serangan Nyi Rodia beuki galak bae. Sakali mangsa tonyokan Nyi Rodia nyoloyong ka hareup. Ku Sumaji geus teu bisa katakis atawa kacingcetkeun deui. Atuh teu kuhan teu. Dada Sumaji kabeunangan ku tonyokan Nyi Rodia. Sumaji adu glajer jeung gogorentelan bakating ku nyirieun dadana kabeunangan. Rek dihanca deui Sumaji teh kaburu ampun-ampunan. Aduh, ampun Rodia, ampun. Nanaon atuh kasalahan aing teh bet sia mah teranges-teranges deui. Rodia, ampun. Sumaji ampun-ampunan. Bari ditungtungan ku ngahuhuh ceurik kawas budak ololeho. Sia teh pika sabeleun sia. Pika sabeleun sia mah Sumaji. Ceuk Nyi Rodia teteh nyerang. Pika sabeleun nu meh naon atuh Rodia. Narasaan mah kami teh bager sagarupa keperluan Nyai teh teu wali dicumponan, dahar dipangmasakeun pakaian kotor dipangisuhankeun, manya bari pola kitu pika sabeleun Rodia piraku. Ceuk Sumaji melas melis hayang dipikarunya. Sia pika sabeleun sabab ngajongklokeun aing. Ceuk Nyi Rodia. Ngajongklokeun kumaha Rodia? Sia ngajongklokeun aing supaya aing terus-terusan cecep ka si Amang. Montong ngangles sia geus eces sia teh ngajongklokeun ka aing. Ceuk Nyi Rodia tutunyuk kana irung Sumaji. Ditunyuk-tunyuk bari disedekeun ku omongan kitu, kakara Sumaji teh hareugeun. Sia teh tayohna mah geus tibe ditu nyaho. Yen si Amang teh teu boga dosa. Sia geus nyaho ti angalna yen lain si Amang anu nya campa jeung mateni pamajikan sia mah tapi si Kedi. Ta eta kasalahan sia teh. Kusabab sia ngajedog bae teu bebeja ka aing. Jadi salila eta aing teh terus-terusan cecep ka si Amang. Atawa sakurang-kurangna aing tetep boga sangka yen si Amang anu geus nyieun reka perdaya teh. Ayeuna naon maksudna sia ngajedog bae cing? Naon maksudna? Malah ku aing dipikir-pikir dina waktu-waktu ieu sia basiga anu ngahatean malah aing tetep mingka cecep ka si Amang cing. Supaya naon eta teh? Omong Nyi Rodia tetep neuteuli kana paripora
Sumaji disedak sakitu diesek-esekeun sarupa kitu. Sumaji teh ayeuna mah ngadon wani melong beungeut atuh Mitra. Rodia hate Nyai mah siga anu dijieun tina batu, kejem hare-hare jeung teu karunyaan ka batur. Dengekeun ku Nyai, aing mah kikituan teh eueuh deui Iwati saking nyaahna ka Nyai, Iwati saking gegeutna ka Nyai, saking bogohna ka Nyai, ngemadak aing sateka pola usaha sangka Nyai jauh jeung hisanaya. Carana teh nyata yadian Iwati kudu ngagogoreng hisanaya. Memang geus tibeh ditu aing nyaho yen anu boga dosa mah si Kedi, tapi mun ku aing dibejakeun di anggalna meureun Nyai teh moal dideuketan jeung aing, tapi bakal balik deui ka sisanaya. Sok angot ayeuna batur teh beuki loba anu ngabuktikeun yen sisanaya teh nyatana mah teu boga dosa kana permasalahan naon bae oge. Rumasa aing teh panas kunaon Nyai bet bogoh ka lalaki anu geus kolot, lain ka sasama anu ngora. Aing teh sirik dulu sirik. Gitu dah Cek Sumaji. Akhirna mah tuluy we ngahuhuh ceurik kawas budak anu leungiteun cocoan. Dasar goblok sia mah Sumaji. Goblok sekali sia mah. Cek Nyi Rodia bari serenteng deui najong awak Sumaji. Atuh henteu kungsi lagi silih kepuk deui atawa anu leuwih pantes mah Nyi Rodia sateka pola hayang ngepuk Sumaji jeung Sumaji sateka pola mengparkeun serangan Nyi Rodia. Cager hara Mitra hanyakal kabujeng nengnong. Hatur nuhun kana perhatosanana, insyaallah enjing tepang dangu deui. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.